Jana pada urat kawat kulit wajah bulu bitis na keris bulu kelek na kobe bulu kanyut na pecut tiap ilmu na buah batu batuk na laksana disebut na si bang si aswatana tato na pinuh sawak-awak disebut na tato Tanjung Priuk kumis mablang sagede goreng pisang ngaku preman panggagahna ketua geng motor tengah peuting manehna keur sare tibrak buti busial teh beuteungna mules hayang ngisi cek tai mang anterkeun si ai ka WC cing kira-kira eta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luna Maya Saskia Goti nu hadirna aya nu ngajawabna saeutik teu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul mukarram wal muhtaramun, guru-guru urang sadayana, para kasepuhan, para kiai, para ajengan, bil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Al-Muawanah di dieu tahawun kasima kudu gareuli si hareup anu kacida dipika hormat oge guru urang sadayana dipalihan lebat kersana Al-Mukarram Kiai Haji Kang Haji oge di kantor urusan agama ge alhamdulillah aya kesana Al-Mukarram Bapak Ustad Kakan. Nah, Ibu Sariri KUA nyebutkeun KUA jika Nuranda. Oke para kiai, para kasubuhan sadayana hapunten teu tiasa disebat hiji-hiji kalayan tingirangan rasa hormat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah, amin. Aparatur pemerintah bil khusus Bapak RT, Bapak RW na mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah, amin. Oke teka kantun ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati yang setia kawan, setia hati, sekeyakinan, seobsesi, seikatan, setali, seajaran, senabi, sealiran, seinti, yang beriman dan berbakti kepada Tuhan Allah yang Maha Suci, yang saya muliakan dan yang saya cintai. Anu mana alhamdulillah muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tepat waktu tabu 1:30 kurang 2 jam aya naon neng ni rame seuri itu dirinya kurang sadayana tiasa hadir kempel ngariung bongkok ngaronyok dalam rangka memperingati dilahirkeun junjunan alam anu mulia jujuluk adil panglamar talenggahing inglang kencana nang kumak petapin kasirip tinaretes ing sosoca astakam kewiratanu perba ingkang pinuhun kanjeng susuhunan jati purba penata gama aulia katu bisaman khalifatur Rasulullah. Anu mudah-mudahan pengorbanan ibu bapak sadayana bil khusus pengorbanan panitia di dieu
untuk menyukseskan ieu acara sing diganti ke Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Sabab yakin ieu acara perlu pengorbanan anu kacida luar biasa, betul Bu? Bahkan panitia geus deg-degan tadi da hujana cenah ager-ageran gede. Nyari kekasienan kumaha tuh panggungna tendana ge luar biasa. Mana teuing ngegejretna ieu luar biasa ieu pengorbanan, bahkan sanes jang nyukseskan ieu acara hari ieu wungkul tadi urang ningali penampilan anak-anak anu luar biasa. Tepuk tangan anak-anak. Dimimiti TK na dimimiti TK taman kanak-kanak nepi ka TK taman kadaluarsa. Alhamdulillah eta mak-mak dimimiti hareup niwaraas kararieu luar biasa eta pengorbanan sing diganti ku Allah dicatat jadi amal ibadah. Amin. Capekna jadi ibadah, kesana jadi ibadah, lempangna jadi ibadah, diukna jadi ibadah, nundutan jadi cek saha nunutan ibadah. Atuh geunah pisan nu sare ari kitu mah ibadah pisan. Atuh wasilahna ieu acara harapan cita-cita urang sadayana sing dijabah dikabul ku Allah. Amin. Tukang pasir nyeun sumur make gatrik ngagalina ieu nu hadir sing panjang umur. Amin. Gede milik rezekina. Amin. Anu masantren sing tambah soleh jeung soleha. Wasilah ieu acara nu teu damang zahir batin sing diangkat panyawatna ku Allah. Amin. Anu barokah hutang sing lalunas hutangna. Amin. Asal dibayar we. Nya kitu deui anu gaduh usaha sing langkung majeng maju deui usahana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dumateng pilihin sepuh ing dalem menika kang sami-sami kula hormati, muga-muga dipaparingi rahmat lan kasalamatan saking Allah Subhanahu wa taala. Ngertos apa boten? Ngerti apa henteu? Urang Sunda aya, urang Jawa aya, wong Sunda ono aya. Alhamdulillah. Jadi mah sawareh aya urang Jawa. Geunda saeutik bedana Jawa jeung Sunda mah. Mun Sunda identik kana A, Jawa identik kana O. Mun di Sunda Tata di Jawa, lamun di Sunda Jaka di Jawa, Joko. Lamun di Sunda Parna di Jawa, lamun di Sunda Katak di Jawa, kotok mah aya mah tuh. Mun di Sunda Mangga Calik, mun di Jawa hadirin kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah ieu guru urang sadayana Kang Ustad Ahmad ngempelkeun urang sadayana saja tajim ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taya sanes urang sadayana hadir peringatan Maulid Nabi ini adalah untuk mengingat akhlak-akhlak Rasulullah, karena tiada lain Rasulullah diutus ke alam dunia adalah untuk menyempurnakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pastinya aku diutus ke alam dunia ini adalah untuk menyempurnakan bukan untuk menyempurnakan harta pangkat jabatan titel dan kekuasaan, tapi yang nyampurnakeun kenapa? Akhlak itu modal utama, akhlak itu adalah pondasi. Gelis dibarengan ku akhlak jadi halus ku gelisna, pinter dibarengan ku akhlak jadi halus ku pinterna, jabatan dibarengan ku akhlak jadi halus ku jabatana, beunghar dibarengan ku akhlak jadi halus ku beunghar. Truk sanu nitah jreng da kuring mah henteu pan ieu teh latihan heula ujug-ujug jreng. Jadi akhlak itu neng pondasi, berupa akhlak itu modal utama. Makanya laguna bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Jiwa dulu baru badan, akhlak kelak kakarak awak, STM dulu baru STA, sumber daya manusia dulu baru sumber daya alam. Betul?
Jadi harus seimbang SDA jeung SDKM. SDA jeung lain SDM. Fasilitas dibangun, maka jelema nage kudu dibangun. Jalan dihadean, jelema nage kudu dihadean, betul. Sebab ketika tidak seimbang antara SDM dan SDA nanti bakal jomblang, Pak. Jalan leutik dilubakan, marga jalan digarisan, rambu-rambuna ditambahan, tapi kecelakaan cerita harian. Kenapa? Sebab yang dibangun baru jalan, bukan orang yang menggunakan jalan. Nah, iya teh meja teh atuh. Ini di tengah halangan kuring. Saya kabelah dia tuh. Jeung kursi nang mendingenaheun kieu teh tukang teuing nyempot gitu. Hareup teuing nyocog hareup. Ieu ngaranna kursi serba salah. Jadi harus seimbang pembangunan SDM dan pembangunan SDA. So ayeuna Pak fasilitas di mana-mana dihadean, lapangan diendahkeun, stadiona dibadagan. Tapi tiap main bola rusuh deui. Siga di mana? Stadion Kanjuruhan malam. Sampai 130 orang mati. 130 orang Pak meninggal menjadi syuhada bola. Muhammad nama Husnul Khotimah tadi. Kenapa yang dibangun baru fasilitas? Jelemana Pak hese can dibangun. Bahkan punten Pak, KPK dijieun, polisi ngalayah, jaksa di mana-mana, hakim di mana-mana. Tapi hukum cenah tegak tapi bangsat marema unggal poe. Kenapa yang dibangun baru instansi dan institusi, bukan orangnya yang dibangun. Bahkan Eneng Kulan isim kuring linggih di daerah Danau Lido, pinggir danau. Teu di Lido, teu di danau, nanti pinggir nah. Atuh maknya cicing di situ atuh. Itu Al Mukarram sering ka ditu. Ka bumi sim kuring, pokona malah teh dia paling 1 kilo. 2 kiloan lah. 2 kilo nganting sabaraha 1 kilona aya nama teh. Nya kadinya jalana maksudna 2 kiloan. Tinggal turun weh pas Honda motor teh tah seberang jalan 30 meter 50 meter turun ke handap neng pusing neng can apal pas turun teh aya imah lantai 3 mobilnya 5 Land Cruiser B453 SI kijang Innova Volvo aya kolam renangan aya lapangan badmintonan kain teh imah anggota dewan teh kuring mah pas sisi situ napisan daerah Danau Lido Pak. Atuh namina ge daerah situ, daerah danau, loba lauk, seueur nu miara lauk ti mimiti nilah mujair, lauk emas, lauk gurame aya Pak dina jaring. Dina jaring eta di sim kuring Pak. Pos ronda digedean. Nu ronda unggal poe ditambahan, jadwal ronda ditempelkeun tiap jam 1 peuting, jam 2 peuting, kokol kentongan ditakol Pak. Tapi mujair na jaring beak ku ronda. Kerjaan aya ronda aman geus aya ronda teu aman. Tapi alhamdulillah ayeuna mah geus aman deui alhamdulillah. Sabab rondana eueuh. Kenapa? Sebab yang dibangun baru tata tertib dan undang-undang, bukan orangnya yang dibangun. Maka Rasulullah diutus ke alam dunia ini adalah untuk membangun jiwa manusia, untuk membangun akhlak manusia, untuk membangun karakter jelema. Tapi sayang 1000 sayang Rasulullah telah mengisyaratkan Pak. Makanya penting urang muludan, sabab cacak-cacak muludan aya loba jalma anu akhlakna jauh ti Kanjeng Nabi. Cacak-cacak muludan di ditu di dieu loba urang nu teu paham siapa itu baginda Nabi. Betul? 14 abad ke belakang Rasulullah mengisyaratkan apa kata Rasul? La tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaka hajratan bila salaktumu. Qulna al-yahudu wan nasara qala Nabi paman. Cek Kanjeng Nabi ke anjeun bakal nuturkeun kalakuan jalma nu sancan anjeun sibran bi sibrin sajengkal demi sajengkal wa dhira'an bi dhira'in sahasta demi sahasta hatta law salaka hajratan bi sehingga lamun manehna asup ka liang bayawak sekalipun aranjeun bakal nuturkeun qulna al-yahudu wan nasara. Apakah itu Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Qala Nabi paman siapa lagi kalau bukan mereka? Bukti ibu bapak ayeuna loba jalma nu ngaku Islam
tapi tidak bangga dengan identitas keislaman. Boro-boro ayeuna ngomongkeun Islam dina budaya we dina budaya. Punten ibu bapak, baheula mah sim kuring neng lamun mangkat sakola teh sarapan teh cukup ketung uyah nya. Ayeuna aya ketung uyah. Naon ketung uyah teh? Ngahuleung da teu nyaraheun. Teu aya ketung uyah, cukup we ku roti nu aya kabelan di jero teh geuning roti jarot naon ngaranna teh. Eta sampe dan eta CF2 teh seger. Sok budak ayeuna Pak, daekeun moal dibere bumbuy sampe. Daekeun moal dibere boleh, rek sakola moal Pak. Naon sababna budaya makanannya pun geus jauh beda. Nuturkeun urang-urang barat chicken, KFC, hotdog, Pizza Hut, hamburger. Nu karan itu budak ayeuna mah makana, budak ayeuna mah punten Pak, laling khas. Titah ku kolotna lupa. Guruan ku guruna ngacleng. Linghas naon sababna? Loba teuing ngadahar daging. Sok tingalikeun munding jeung ucing linghasan mana? Ucing. Naon sababna? Ucing mah daharna daging lalaukan. Tapi munding Pak lindeuk. Naon sababna? Daharna jukut. Makana ibu bapak mun budak urang hayang taat nurut bere jukut. Nya maksudna kampung, haritu tabayem. Ya Allah ya Rabbana, apalagi ibu bapak lamun ayeuna teu ditanamkeun akhlak ka budak-budak ka anak-anak generasi kita semua. Wallahu a'lam Bu. Kenapa? Zamanna beda, geus jeung beda jeung zaman baheula. Punten ibu bapak sim kuring mah nyebatkeun wani nyebatkeun budak-budak ayeuna mah geus wajib hukumna masantren teh. Kudu di pasantren teh Pak. Naon sababna? Tantangan zamanna. Beda jeung baheula tuh urang mah gangguanna godaanna naon atuh? Hayang nonton rame oge hararese betul. Kudu nungguan malam minggu eta ge na TPRI. Ngan hiji-hijina TPRI filmna teh. TPRI TV pamarentah rehe iklan. Baheula kuduna TPRI we Pak malam minggu nu pangramena aneka dia saparinya. Nya. Pembawa acarana teh si Idisun heuh. SAFARI Sabari. Eda jam 10 teh beres, jam 2 tos sararudang deui leres. Tahajud subuh berjamaah. Hayang nonton film rame teh ya Allah ya Rabbana kudu nungguan nu hajatan eta ge lamun nanggap layar tancep. Kitu nungguan ayeuna ngayakeun layar tancep tadi dinya di SPN. Pan lolobana mah urang dieu tadi sararung ka dieu we hadir layar tancep teh. Ya usaha. Oh mangsadut halan itu tentang harus kita. Oh aya. Coba lamun hayang manggih martabak jeung gorengan teh tah keur aya layar tancep Kang. Lamun teh aya layar tancep bageula mah neng hayang nonton film jauh teh kudu ka kota. Kudu hujanan heula, papanasan heula, naik angkot kudu mayar, bener? Ka mana? Ka bioskop. Bioskopna di mana? Di Cicurug, mun teu di Cicurug di Tajur. Tapi lihat ibu-ibu bapak sekalian, ayeuna mah bioskop di mana-mana tararutuk. Cicurug tutup, Tajur tutup. Layar tancep di mana-mana geus leungit bener. Naon sababna? Layarna ayeuna mah geus teu nancep deui dicekelan ku leungeun urang masing-masing. Bioskopna ayeuna mah geus pindah kana leungeun urang masing-masing. Ditonton ku ibu-ibu, ku bapak-bapak, ku budak. Lain solawatan kekeleuan marhabaan kararieu nyarekal HP. Ada ngargana. Ini untuk tinggal 2. Di sepanjang malam aku berdoa Gusti. Makana ayo ibu bapak naon anu teu ditonton ku anak-anak urang sadayana. Timimiti masalah percintaan, perkelahian, geng motor, papaseaan, masalah ayeuna bobogohan ditonton ku anak-anak urang. Ketika anak urang ngajedog wae di imah, pulang sekolah teu masantren kieu we. Teu nonton YouTube, nonton FF. Nah, teh game nya.
ngir doang tuh lebih kasar ya budak game over ya budak ngaji ya Allah ya Rabbana makana hadirin rahimakumullah pentingna ayeuna urang menanamkeun akhlak kiwari ieu pertarosan ayeuna mana akhlak Rasulullah yang harus kita ikuti seueur ibu bapak lamun di pasantrenkeun masuk digeroh ti mimiti isuk kudang sare nepi ka ayeuna peutingna naon anu teu diaji bener kabeh diaji sok tingalikeun ayeuna apa kalakuan budak ayeuna baheula mah budak ditingali ku kolot teh sieun dipelong we dipelong kieu tungkul budak ayeuna sok seueur pak dipelong ku kolot ditembak ku kolot teh lain kalaka tungkul ka melong deui naon pak anak baheula pak naon sababna loba anu jadi jalma nu saroleh santri baheula manfaat ilmuna sabab takzim kanu jadi guru takzim kanu jadi masyayihna keur di pasantren teh teu hese dititah santri baheula mah murid baheula mah da hormat kanu jadi guru teh luar biasa manehna berangkat ka sakola eta guruna motorna rusak simpen di bengkel leumpah mulangna papangi jeung muridna bapak bade ka mana bade muli ieu geuninganan mapah motorna di bengkel jang rusak atuh sok jeung abdi bapak dianterkeun ih tapi wios bapak dijajakeun ku abdi naik bapak naik dianterkeun ku muridna takjim murid baheula kanu jadi guru budak ayeuna sok guruna motorna rusak tunggal di bengkel manehna leumpah guruna panggih jeung muridna di jalan eta bade digerungkeun motorna dia pak kemana iya beli motor hati heula nya kata knalpot lebih kana beungeut guruna kamehong kita hideung Allahu akbar eta murid juri teh model gitu manawi hadirin rahimakumullah pentingna menanamkeun akhlak lalu mana akhlak Rasulullah yang harus kita contoh banyak pak seueur jeung akhlak Kanjeng Nabi teh ngan anu paling inti yang paling penting pokok utama akhlak baginda Rasulullah yang paling pertama kali dicontohkan oleh Allah kepada umat manusia melalui baginda Nabi Muhammad suci hati bersih jiwa sok dibaca ku neng di pangaosan nih asok ngaraos sosok gareulis coba tiungna bararodas ya Allah ya Rabbana bajuna harideung untung we santri nu make baju tiung hideung kieu teh toh ibu-ibu mata jadi gerhana make nu kieu teh tapi alhamdulillah mudah-mudahan sing saroleh amin sarolehah amin ya Allah ya Rabbal eta di pangaosan sok dibaca Gusti urang sare Kanjeng Nabi anu Muhammad jenengan Nabi Muhammad mah lain nana atuh si nana dibabawa kita nyaritakeun Kanjeng Nabi lain si nana Kanjeng Nabi teh ngaranna Muhammad berarti Muhammad teh jenengan Nabi nana deui Arab Quraisy-nya bangsana Arab Quraisy-nya bangsana Ramana Said Ibuna Siti dibabarkeun di wengi Senin tahun Rabiul Awal tanggal April bulan tanggal K2 lanjut ka dituna sok bereskeun nepi ka tamat tungguan nepi ka subuh eta maca sejarah Kanjeng Nabi langsung we ka dituna keur 4 tahun yuswana diberesihan Nabi dibelah dadana malaikat numelahna Jibril Mikail maneh doang gitu mah teu mari luar
Ngomong ini macara hiji ngahuleng nempokeun santri. Misalkan mas santren ngararaji arapal sejarah Kanjeng Nabi kalakah maralahap we kieu geura. Eta keur 4 tahun yuswana Kanjeng Nabi dibersihkeun manahna tina kokotorna dialah hatena dipicieun kokotorna dipicieun panyakit hatena. Pertarusan ayeuna kenapa Rasulullah sampai dibersihkan hatena tina kokotorna dicabut ayeuna manahna dipicieun panyakitna. Apakah dalam dada Rasulullah penuh dengan penyakit? Apakah hati Rasulullah penuh ku kokotor? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah itu manusia suci, dimaksum ku Allah, dijaga ku Allah tina segala rupa dosa-dosa. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna. Tidak ada lagi manusia yang paripurna, sempurna dari alam dunia, hanyalah baginda Rasulullah. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah, kau membuat diriku kan selalu memujamu. Di setiap langkahku ku kan selalu memikirkan dirimu. Bantuan atuh. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah nabiku, kau adalah rasulku, kau adalah hidupku, jalani semua. Oh nabiku, kau begitu sempurna. Ngan 10-an tepuk tangan aja. Mual benang ieu. Satu nilai latuin cuma goron japati teh. Jadi Rasulullah itu manusia yang sempurna, paripurna, bersih, suci. Lalu kenapa maka dibersihkan hatena dipicieun kokotor. Nah, eta matan peringatan ka urang dieu, urang naon ieu teh? Urang sawah Asep. Mun urang hoyong jadi jalma nu mulia, diangkat derajatna ku Allah, bahagia dunia dan akhirat. Kuncina kudu bersih. Ulah jadi jalma anu gering. Ala inna fil jasad mudghah, kata Nabi, ingat dalam tubuh kita itu ada mudghah, gumpal darah. Idza saluha, di mana gumpal darah tersebut baik maka saluhal jasad kullu, seluruh jasad kita baik pula. Tapi wa idza fasada, di mana gumpal darah tersebut busuk maka fasadal jasad kullu, seluruh jasad kurang busuk pula. Ala wahyal qalbu, sing ingat eta teh ngaranna mentakan urang teh kudu jadi jalma anu cager ulah jadi jalma anu gering. Jalma nu gering hate mah ibu bapak capek, hatena teh kasiksa. Batur meuli mobil manehna anu ngebul. Batur meuli motor manehna nu muriang, batur meuli kulkas manehna nu paranas tiris. Batur meuli termos hade manehna nu ngagolak. Batur dianterkeun umroh berangkat ka Mekah manehna dianterkeun ka puskesmas. Eta teh gering hatena. Ieu ece dangukeun jalma nu gering hate mah boro-boro dibawa kana tempat anu salah, dibawa kana tempat nu bener oge da teu ngeunah we hatena teh. Mangkat ka pangajian tah si gering hate. Mangkat ka pangajian, balik di pangajian teh lain kalaka seger, kalaka stres gitu. Atuh rek teh stres kumaha di pangajian, nempo nu make baju anyar gebeg hatena teh. Nempo nu make tiung anyar gebeg deui eta hatena. Nempo nu make emas gelang anyar gebeg deui hatena teh. Unggal poe hatena teh kegebegan. Sampai ka tiada hari hidupnya tanpa gebeg.
biasana ibu bapak jalma nu kitu teh sok tereh modar eta teh. Ayo we nempuan naon nu aya di batur ulin ka imah tatangga pan lamun ulin ka imah batur urang mah teu daekeun cicing panon teh bener. Naon nu aya di imah batur teh ditempuan hiji-hiji. Kadang nempo ka belah ditu, nempo ka belah hareup. Hayo we ditempuan capek teh ceuk. Teh capek kumaha kadang urang mapan lamun ulin ka imah batur sok nanya olangan dijawab ku olangan. Ieu meja meni alus teh tina naonnya tina jati siga nama ieu mah. Takon kumanehna tok ngagendrung ieu mah lain jati nu kieu mah kalapa ieu mah. Manehna nu nanya manehna nu ngajawab. Balik di imah tatangga salaki jadi sasaran. Kang aya naon? Baheula ieu Kang manggeus ulin di imah tatangga. Di imah sa? Di imah si Tuti Kang. Ieu tah mah Kang si Tuti imahna tuh meuni gedong Kang. Tihang nage Kang meuni gede teh sagede-gede beuteung munding Kang. Batur mah imahna mah digadong kitu Kang iraha tukang boga imah siga batur model kitu Kang urang mah tiba heula imah teh kieu we Kang meuni heureun Kang meuni hasara kitu tilut Bu dangukeun Bu suami dikitukeun teh sakit Bu sakit tah di sini sakitna teh di sini balik deui ti mah tatangga Akang aya naon maneh akang-akangan deui dia Kang emak geus ulin Kang di imah si Odah Kang kunaon kitu si Odah mah Kang ku salakina pan geus dipangmelikeun mobil Kang mobilna ge nu terbaru Kang mobil terbaru nu ayeuna Kang terus kumaha Kang batur manggas kabeli mobil iraha tukang irah urang siga batur Kang beli mobil model gitu Kang urang mah boro-boro beli mobil Kang kamari we Kang emak ka pasar Kang ka pasar naik ojek Kang tilu rawit Kang makana he ibu bapak sadayana ieu hate urang teh kudu cager bersihkeun hate urang tina kokotor capek Bu nu geuning hate mah makanya pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umur 4 tahun keleutik keneh geus dibersihkeun hate tina kokotor-kokotorna. Kenapa? Karena beliau dalam kehidupannya akan dihadapkan dengan halangan, rintangan, ancaman, gangguan, cobaan. Bakal disanghareupan ku Kanjeng Nabi. Akan menghadapi berbagai macam problematika hidup yang begitu sangat kompleks sekali. Makana dibersihkeun hatena ti leuletik mula. Mana atuh kotoran hati nu dibersihkeun dina dada Rasulullah loba cek Imam Ghazali ayat 7 eta teh karakrajana can anak buahna mana nu 7 teh ya Kibron hirsun sawatun sumahasad godbun buhlun hikedun Kibron takabur asa aing uyah kidul mulak cangkeng dina pundak batur teh goreng kabeh eta asa aing pangheb ringna asa aing panghe batna aya jalma anu leuwih jangkung tibatan manehna datang rek ka mana tihang listrik panggih jeung nu pendek maneh mah lempang teh cimogo bae nagok bae na hitung atuh panggih jeung nu hideung rek ka mana aspal panggih jeung nu bodas cager hayam sayur panggih jeung nu bodoh lah si eta mah araheun panggih jeung nu pinter lah nyahokeun nonton telepon goreng ceuk kabeh batur teh ihtiqarna selalu menganggap rendah, menganggap enteng orang lain dan memposisikan dirinya lebih mulia, lebih hebat daripada yang lain. Maka eta ngaranna gampang terus nyalah-nyalahkeun ka batur sementara kesalahan dina dirina nu sakitu numpukna teu deikeun ka tempo. Cek paribahasana Ibu, Pak, semut kecil di seberang lautan nampak jelas kelihatan sementara gajah depak Nabi Wirpanon teu mungkin lain teu katempo teu mungkin gajah depak Nabi Wirpanon sancan depak geus lumpat ti heula da sieun atuh. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa yang patut untuk kita sombongkan? Cek Kanjeng Nabi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu khardalin min kibrin, tidak akan masuk surga jalma nu dina hatena aya sakeprul satetes tina sifat baheula meng Bu Ibu araya itu araya Pak kapungkur aya ulama besar namina teh Abu Yazid Al-Bustami
golongan tabiin abad 3 Hijriah, lahir 188 Hijriah. Beliau berguru fikih ka Imam Hanafi, kemudian melanjutkan dalam bidang tasawuf, kasohor sebagai ulama tasawuf, gagah, pinter, ahli tasawuf, bahkan kasupkeun lagi walina Allah. Suatu hari gelempang manehna teh di jalan luak lieu nempo parawan itu eta luak lieu ibu bapak sadaya berenang hausnya eta teh lempang kitu teh untung we aya cikristalin encan aya nu dibuka hiji oge itu teuing nyungguhan teuing iklan coba hese kana teh dianjuk ilmu atuh. Eta ibu ketika jalan mapah Abu Yazid Bustami di tengah jalan papanggih jeung anjing buru-buru eta ngangkatkeun nyingsakeun jubahna disingsatkeun diangkatkeun eta anjing nyampeurkeun teh disingsatkeun jubahna teh ari kurunyung teh ketika disingsatkeun eta sarungna anjing teh ngomong cek anjing teh Syekh ngahuleng teh Syekh teh nggak bisa ngomong cek Syekh teh naon anjing apaan anjing lu datang lain orang dia mah jelema ge anjing we gitu mah memang bener-bener anjing di urang mah kata tangga ka budak urang anjing gitu itu memang bener-bener anjing naon anjing punten Syekh kunaon eta make diangkatkeun jubah anjing kaula mah ieu moal kana najis ieu ku kaula da kaula mah garing ieu teu kudu diangkatkeun da moal kakeunaan ku najis. Memang kaula dihukuman najis, lamun anjeun kakeulaan najis ku kaula gampang. Iya atuh, tinggal ayeuna dikumbah make cai dikumbah mah atuh neneng. Atuh bobolodog dikumbah ku tareuh mah. Make cai dikumbah mah. Ngan salah sahijina diusap make tanajisan anjeun ku kaula maka bisa dikumbah ku cai salah sahijina make taneuh. Tapi punten ketika anjeun ngangkatkeun jubah ngarasa diri anjeun leuwih mulya tinimbang kaula ngahinakeun ka kaula eta rasa anjeun mulya tinimbang kaula moal bisa dikumbah ku laut 7 samudra sekalipun. Tapi kang adeg-deg eta Abu Yazid Bustami hampura anjingnya hampura geus atuh maneh ayeuna mah milu jeung kaula sok jadi pengawal kaula hayu urang milu punten cek anjing aduh moal mungkin abdi milu jeung anjeun mana teuing beuneunan umat anjeun mana teuing pengikut anjeun ketika abdi milu jeung maneh kuring bisa dibaledogan eta Syekh mamawa anjing teu pantes kaula lempang jeung anjeun ceurik eta si Abu Yazid. Ya Allah ya Rabbana abdi boro-boro bisa bareng jeung anjeun ya Allah jeung pangkatna anjing nu hina anjing ge teu ngarasa pantes nu moali sakitu ibu bapak sadayana leungitkeun sifat sombong itu pakaian Allah betul. Urang mah makhluk Allah tidak pantas untuk sombong. Inna khalaqnakum min silalatin min tin teu kurang teu leuwih. Urang mah diciptakeun ku Allah asalna tina neng teh tina taneuh dakan nu geulis tong sombong aku rupa urang teh tina taneuh kabeh tah masih kene dulur kana kenteng teh kana coret teh ua eta teh dasalna tina taneuh Pak eta taneuh digarap ku pakani jadi weh beas di dahar ku urang namper maka awalna weh tina nutfah tina barang geuleuh akhir balik bakal jadi barang geuleuh salama hidup di alam dunya mamawa barang anu geuleuh ulang mah kadina tina barang nu geuleuh mimitina tina taneuh makana karakter tabeat jelema teh rupa-rupa neng Bu Pak rupa-rupa tabeat watak jelema teh aya nu gampang ambek wae aya anu tukang yen wae masalah aya anu getol karena ibadahna aya nu males karena ibadahna teh naon sababna tabeatna beda-beda sabab dijieuna tina lamun ayeuna gede ambak kemungkinan eta dijieuna tina tanah longsor eta oh iya mah tukang yen masalah we jelema teh eta mah dijieuna tina tanah sengketa eta getol ka masjidna getol ibadahna eta mah dijieuna tina tanah suci
Ieu mah ya Allah ya Rabbana bening gedul karena ibadahna teh eta dijieun tina tanah liat eta tanah liat di pentas sodakoh jang bulu dan moyong kod we eta teu dekeun mere heserek merena teh eta tina tanah liat sigana mah ieu mah ibu-ibu awewe teh ngan pagaweana teh resepna teh shopping we bualanja tak eta mah dijieunna tina tanah abang eta mah jadi teu kurang teu leuwih ceuk urang baula sombong asalna tina taneuh namper di indung bapak jadi nutpah barang geuleuh anger urang mah tina barang geuleuh tina nutpah sperma akhir balik bakal jadi barang geuleuh salama hirup di alam dunya mamawa barang anu geuleuh jenting awewe sakumaha geulis masuk nepi ka geulis ngahiriwis kos tiris-tiris tulis ingis ngahiriwis siga artis barasa kamu kana siga titisan dorang ngabola matana kaos el mateana ngabodewa lembina siga nia paramita nunyeun teh pinta siga citami atma nagara geulis irungna mancung kuwungkun rambut hideung meles ombak banyu dir mayang norek lingar tarang jamentengan kawas bentang halis ngajeler pehlin ibarat katun biri irung mancung kuwungkungan bibirnya pasir kabeurem-beureman gadong ngake baldok sapotong tatak naraje emas angkeng ibarat papanting imbit dempok biola cangkeng bingkok biola geulis ibu bapak matana curuleuk intan biduri mata kresep nu ningali cing nu kaluar dina jero soca naon ngaranna naon ari cileuh geuleuh henteu irungna mancung kuwungkungan mata edan anu ningalian cing nu kaluar dina jero irung naon ngaranna leho ari leho geuleuh nu kaluar tina mata geuleuh tina irung geuleuh sumawon nu kaluar tina liang hoho kayaning leuncah takokak jong hejo tangkurawat serbu chicken jeung hamburger lah nu kitu mah geuleuh urang mah teu kurang teu leuwih hirup di alam dunya tong sombong sabab mamawa barang anu geuleuh neng hargaan keneh geuleuh sato daripada jelema kotoran hayam kotoran domba mah laku bener jang naon jadi pupuk sok kotoran urang jelema pak bisa dijadikan pupuk itu sok paeh tangkalna oge bahkan punten ibu bapak eta geuleuh sato mahlak abah betul bukan teh saha atuh ieu meni abah atuh nyuhan atuh nuhunnya cai saopat-opat ari hakaneun eueuh dibungkus meureun tuh jadi poho deui bete naon urang mah geuleuh mamawa barang anu geuleuh bahkan punten Pak aya nu ngaranna burung walet nyaho walet henteu banyak orang yang kaya Bu Pak gara-gara burung walet simkuring gaduh gerenjangan di Ciamis Pangandaran ngabangun imah 3 lantai seep 3 miliar dan ketika beres daratang burung walet jenting teu dieusian ditinggalkeun kunaon Kang eta lain dieusian geus beres kitu aya wae emang nak kunaon sabab eta jadi omset berjalan ATM berjalan bener jangka 5 bulan balik modal 5 miliar gara-gara walet naon nu ngajadikeun walet harga naon hah dahdir walet mah hargaan men sok urang dia ayeuna sarare dahdirna wadahan jual laku moal naon sok kuliahna jalma model urang tapi ka dahdirna kitu laku urang makana sok aneh atuh di alam dunia masih kene loba jalma nu paratangtang paratenteng gagah-gagahan ngarasa aing uyah kidul ngarasa aing panghebatna geng-geng motoran tayina keur loba geng motor gara-gara pergaulan gara-gara HP Allahu Akbar subhanallah takbir HP takkeun mari kita ngonten. Ayo wih. Iya budaya. Isi gana ya geng motor suka jadi. Gara-gara geng motor iya dia.
sabotase segala geng motor di dieu di pareup. Emang atuh pas nyaritakeun geng motor, reup we parang. Gara-gara geng-gengan, preman-premanan kang gagah-gagahan ngerasa aing panghebatna. Ngompas di pasar sangeunahna mentaan duit ladang usaha batur, rumah sa aing panghebatna panggagahna lah ibu bapak. Urang mah kabeh jelema hirup di alam dunia de eueuh nu gagah betul. Sakumaha gagahna, sakumaha hebatna jelema kabeh ge eleh ku tai sorangan, betul. Jenting jelema Pak Bupak gagah sakti mangtara guna kacluk alun-alun kawentar kajana padiak urat kawat kulit wajah bulu bitisna geris bulu kelekna kobe bulu kanyutna pecut liang irungna buah batu batukna laksana disebutna ge si bang si aswatana tatona pinuh sawak-awak disebutna ge tato Tanjung Priuk kumis mablang sagede goreng pisang ngaku preman panggagahna ketua geng motor tengah peuting manehna keur saret ibrak buti ibu sial teh beuteungna mules hayang ngisi cek tai mang anterkeun si aing ka WC cing kira-kira eta jaba gagah satri mang teraguna keur saret tengah peuting hayang ngising apakah cicing ngisingna kasur apa diantarkeun ka WC diantarkeun anterkeun mang ai ka WC teu diantarkeun barabe aing monoyot ka kolor sia cek saha hebat gagah kutai sorangan ge urang mah el begitu ka WC cek tai nagog sia nagog we teu aya jalma bodol bari nangtung we kieu geus nagog teh cicing sia tungguan aing ditungguan we eueuh jalma nu bodol leumpangan atuh. Maka hadirin rahimakumullah hiji bersihkeun hate urang tina sifat kibrun hirsun naon hirsun teh kadada mas mak kana dunia lain urang ulah du dunyana da Kanjeng Nabi ge marentahkeun ka urang supaya neangan dunia sok bapak ka kebon ka sawah ka pasar ibadah ka mana wae ngan eta dunyana kudu jadi bawaeun ka akhirat tong jadi mopohokeun kana ngaji kana ibadah jadi nu ngajadikeun hirsun teh rakus teh kadedemes teh lain ka sawahna lain ka pasarna lain usahana tapi hate urangna gara-gara dunia nepi ka poho ka Gusti Allah. Kumaha atuh carana ulah nepi ka hirsun jadikeun dunia urang ka kebun urang sawah urang ka pasar urang usaha urang teh mazra'atul akhirah pepelakan jangka akhir. La ilaha illallah mangga sareng ilaha illallah la ma'buda illallah di dieu kieu ayeuna abil ibadah ka Allah ngarah teh jadi hirsun bapak keur ka kebon keur ka sawah keur ka pasar di dieu kieu ayeuna abdi teh niat jadi ibadah ka Gusti arek ka mana mang arek ka kebon arek ka sawah arek naon arek macul ngarah naon macul teh nya melak naon pare ngarah naon melak pare kepan lamun geus gede dipanen lamun geus dipanen nah kan jadi beas diisikan tuluy disepankeun jadi naon jadi sangu geus jadi sangu nya di dahar ngarah naon ngarah kuat lamun geus kuat nya arek ngaji arek ka madrasah arek ka masjid arek ibadah maka hakikatna eta jelema lain lempang ka sawah lain lempang ka kebon lain lempang ka perabi ka pasar tapi hakikatna keun lempang menuju jalanna Allah Subhanahu hasil usahana dibawa ka kebon dibawa ka masjid dibawa ngaji tapi sabalikna ayeuna bapak rek ka mana Mang Ocit arek ka pasar atuh naon nya dagang ngarana naon dagang teh menang bati menang untung lamun geus menang untung menang bati nya ke dibelikeun kana dahareun lamun geus di dahar nya ngarah naon ngarah kuat lamun geus kuat kumaha nya rek ka pasar
rek naon ya rek dagang karena naon dagang teh menang untung menang bati lamun geus menang untung bati nyangket teh pan meuli dahareun tuluy di dahan ngarah naon ngarah kuat ngarah jagjag lamun geus kuat awak kumaha nyarek ka pasar deui muter orai orayan orai ngaleor kasawah hulu nuturkeun buntut buntut nuturkeun hulu orai-orayan we muter bu tah ieu nu ngajadikeun hirsun teh eta nepi ka jelema poho kana ibadah poho kana salat teh gara-gara hirsun akhirna tina ladang hirsun kana ibadah jadi alasan kana ngaji jadi alasan betul bu Pak sok teu kaburu da cara rapi geuning ece teu ngaji cara rangkung tak biasana kan ibu-ibu sok loba alasan teh nyebunya ibu-ibu mah budak teh jadi alasan ece kunaon teh hadir ka pangajian apaan Pak Ustad ece mah boga budak Pak Ustad kunaon kitu leutik keneh budak teh Pak Ustad emangna kunaon lamun di baka pangajian sieun ngaganggu Pak Ustad kira tuh rek hadir ngaji na angge Pak Ustad lamun budak ece nu ieu geus gede ece rek hadir ngaji Pak Ustad budak mah nu eta gede adian deui kira rek hadir ngaji ieu dengekeun ibu bapak lamun ibu bapak hoream ka majelis talim ka pangajian ngaji rutinan tong loba alesan mending kene jujur meh geus ka Kang Ustad jujur Pak Ustad naon akuratnya ece kunaon kitu ece mah moal bisa hadir ngaji rutinan oh tiraha ti mimiti rutinan ayeuna we Pak Ustad nepi ka ira moal hadirna sampai batas waktu yang tidak ditentukan Pak Ustad kunaon alasanna teh hadir ngaji ngedul Pak Ustad ngedul ese jujur kitu ngedul daripada loba alasan we hayo ieu mah Ucuh hadir ngaji, nah eta teh lamun sakali alasan tadi itu nate beralasan terus. Kunaon ece teh hadir ngaji, nyaeta Pak Ustad rek ajar ngaji teh nyaeta kararagok ku beda. Kagokan salaki hareup. Minggu hareupnya, tungguan minggu hareup da moal aya moal teh. Ece minggu hareup nya. Tungguan minggu hareup teh hadir deui. Teang deui. Geuning teh hadir deui minggu ayeuna aloba incu buku bener ribuh. Minggu harapnya Pak Ustad minggu harap sok tungguan minggu harap tungguan minggu harap Pak dan ayah deui teh ece geuning teh hadir deui nyarari cangkeng pas minggu harap nah di majelis taklim rutinan pengajian teh Bu aya jalma bonghar milu numpang syukuran di pengajian rutinan berkatna sagala aya bersembako segala aya duit 100.000 ewang manehna teh nyahueun ngamuk ka Ustad. Haram jadah ya Ustad aing milu syukuran aing teh debejaan. Ora ari kamari ka mana? Tah eta teh ibu. Sarua jeung bapak-bapak. Sabab itu pamawana. Dan kompang-kompakna hadir pengajian mah di mana-mana ge saha? Ibu-ibu di DG sawareh aya pan jamaah sim kuring itu tapi lolobana mah teu nyarana ho berarti lain jamaah berenang ibu-ibu mah gara-gara tol panu pangesena hadir ngaji mah saha bapak di sim kuring pangajian Umi Kemis Pak sing rek hadir Umi Kemis aya di Sorogol ge sapalih sok hadir ka ditu da eta di sim kuring Pak jamaah bapak-bapakna lalaki bapak-bapakna salembur itu teu kurang teu leuwih 300 orang 300 orang tapi lamun nu hadir pengajian malam Kemis paling nu hadir ngan 15 orang eta ge lolobana metik nu tanpa gigi teh anu eueuh gigian aki-aki Allahu Akbar ya Allah ya Rabbana 15 urang Pak nu hadir ngaji teh mutiluan mah bolak-balik wae ka cai hayo. Mutiluan harare es mutiluan ngarorobrol tungtung aing mah matahan tihang eta aya.
Eta ngaji bapak-bapak ya Allah ya Robbana. Naon sababna urang hese hadir kana ka pangajian? Sabab geus dijelaskeun ku Kanjeng Nabi ge. Sajalma nu hadir ka majelis talim ka pangajian mayal tamisuh fihi ilman sahalallahu ilal jannah. Sahajalma nu ngambah lempang kana kancah pangajian eta teh akur jeung lempang ka surgana Allah. Ngan dicatatkeun ku Kanjeng Nabi al jannatu hubbat bil makari, lempang ke surga mah yang namanya surga itu penuh dengan halangan onak duri pika ngewaeun. Beda jeung jalan ka neraka ngemplong pi surgaeun mah gampang ibu bapak sok ari jalan ka pi surgaeun mah pan ibu-ibu punten ayeuna mah bukeun zaman wanita ibu-ibu sosialita teh geuningannya. Komo lamun ibu mapai ka pinggir-pinggir jalan eta poe Minggu, poe Sabtu ibu-ibu teh kararieu jararoging sisi jalan teh. Ya Allah ya Robbana, ti isuk nepi ka beurang eta kaduga jogging. Tapi duha 2 rakaat teh kamana teh kadugaeun eta. Bahkan punten Pak, ayeuna mah aya gym tah. Gym. Naon gym naon teh? Gym. Anu paranti olahraga teh ya. Iya, gym. Oh, tah kadi tu ka Ciburuy. Aya eta gym tah daerah mah. Eta ngangkatkeun barbel, Pak. Mun kuat eta. Apa meureun ditambahan deui mun hampang teh. Ieu 5 kilo. Hampang. Can karasa tambahan deui 10 kilo. Eta kieu kuat eta. Bapak-bapak ngangkatkeun barbel coba. Jabat capek nyake sangan nya teu dibayar. Kuat. Tapi nah ketika dibawa wiridan di masjid ngangkatkeun tasbih coba nu teu mampu berat mana barbel jeung tasbih? Barbel berat? Barbel tasbih buktina mana ngangkatkeun barbel kaduga tapi ngangkatkeun tasbih kemampuan jadi berat kene mana? Barbel atuh sok kilo makanya beratan kene tasbih ngan karasana berat kene tasbih Pak. Ya Allah ya Robbana, makana Pak jang nuturkeun pikarasikeun mah sakumaha beratna dikaduga. Tapi nah tasbih sakitu hampangna teu kaduga. Makana ieu pade KM Pak Kiai ayeuna mah geus di masjid teh ganti tasbih teh ku barbel. Marah kararuat arotot. Subhanallah. 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 Sugan wae ka masjid atuh. Jalan baki kapi surgaeun mah ya Allah ya Robbana ibu bapak banyak halangan rintangan ancaman gangguan beda jeung ayeuna ngagugu pikareseupeun nonton sinetron ibu-ibu sajam satengah betah. Sok suara hati istri teh geuningan dina Indonesia SHI mun teh SHI dina eta RCTI jam 7:30 jam 8 jadi ikatan cinta eta. Si Andin teh ya Allah ya Robbana da betah eta nonton terus hampir 800 episode leuwih can anggeus-anggeus coba ka ayeuna nepi ka irah eta tungtungna eta film. Sugan si A geus kapanggih mah beresan we acara teh tadi. Ya Allah ya Robbana eta ibu-ibu sajam satengah betah we nonton sinetron bener. Betah Pak. Bapak-bapak nonton Persib sajam satengah kaduga, betul. Tapi nah dibawa ka pangajian. Karake satengah jam Pak geus sagala karasa. Teu cangkeul ge dipencetan, teu akeul digarowan, jam dilieukan we hayo aing kiai teh meuni lilak ngajina. Ayo we mulak-malikeun suku. Ini sabaraha kali neng mulak-malikeun suku tadi. Leuheum suku doang ieu mah sira geus dibalikeun ka dieu, geus dibalikeun ka dieu ieu. Gusti nu agung memang kitu goda anak dibawa ka pangajian mah. Beda jeung ayeuna nurutkeun ayeuna kahadean Pak. Eta ibu bapak keur betah-betah nonton sinetron, bapak keur betah-betah nonton Persib, tiba-tiba mati lampu siga tadi. Kesel henteu? Kesel henteu? Ambak Pak kecewa betul. Nepi ka PLN anu jauh disalahkeun, goblok ge PLN. Keur betah-betah nonton sinetron, keur betah-betah ieu. Keur nonton Persib rarabena mati lampu, dah kesel ambek-ambekan betul. Tapi nah
begitu pengajian rutinan malam Jumat di masjid di musola beres maghrib yasinan marhabaan beres maghrib can ge mulai mati lampu da meuniria besar area. Alhamdulillah. Libur balik. Pertanyaan ayeuna. Naon sababna urang dibawa ke pengajian? Dibawa ke majelis taklim, hese berat dibawa kana ibadah. Jawabanna gering hate. Dalamun hate cager mah Pak. Boro-boro ayeuna masjid deket pengajian deket. Masjid pengajian jauh ge di jugjug nepi cager hate. Siga simkuring kadukun bapak eta. Pengajian rutinan Pak tiap poe Kemis kan itu ka Cicurug tujung abah teh eta abah tah eta abah geus 76 tahun tapi eta pengajian ka Cicurug Pak nepi tiap poe Kemis budak urang ka dari itu henteu padahal jag-jagan keneh nu orang tapi naha ari kolot nepi ka ditu di Jugjug tapi lamun cager hatena Pak tapi ngan lamun gering hatena boro-boro pengajian nu jauh nu deukeut ge moal nepi masjid sakumaha jauh nak moal nepi nu deukeut ge teh nepi kong nu jauh gering hate. Nah eta pun bapak umur 70 genep hampir 80 ayeuna bapak simkuring geus kolot nih da eta ka masjid sakumaha jauhna turun mudun ka handap nepi bae teu bisa dicarat ka mana Pak ka ka masjid Abah hujan ke masjidna geus we di imah salatna atuh hujan mah payung abah ka dieu keun abah mah teu bisa dicaran leueur ke mulangna leueur Bah atuh tongkat iteuk nu abah ka dieu keun leueur mah engke balikna poe teu ngawaro abah mah senter nu abah ka dieu keun teu bisa dicaran jauh abah ke masjid teh jauh gandong ku sia teu bisa dicaran cager hate mah kucing kasada neng simkuring boga budak umur 6 tahun jang tapi puasa kamari tamat puasa 30 poe tamat itu bisa dicatat padahal Bu saya sudah mewanti-wanti ke anak saya itu anu lalaki ama puasanya santai jur aja ya kan ama masih belajar pokoknya ama mengenjamnya maghrib babi eta budak Pak keur puasa ka hiji bulan Ramadan jam 10 teh geus nyangsang kena konsul leuseum beureun ngalungsar kuring salaku bapana karunya ningali budak model kitu Bu Pak karunya pang ninyuhkeun susu asongan roti sok buru-buru nya maneh geura buka buka ya cepetan ya watir bapak ningali maneh meuni leuseuh kitu besing pae da eueuh budak teh kalahkah nangtung ama pengen campe maghrib 30 poe tamat puasa nepi ka maghrib teu bisa dicatat naon sababna budak Bu cager keneh hate tapi nah babaturan budak simkuring Bu Pak tatangga keneh umurna 45 tahun si eta mah meledun udud we barang hakan piburan padahal awakna jag-jag sehat gede ngan gering hate makana ketika geus gering hate aya panyakit hate nu katilu sawatun naon sawatun teh males ngedul kana ibadah bukti namana masjid paendah-endah pamegah-megah pahebat-hebat tapi eusina pakosong sing ingat dawuhan Kanjeng Nabi wa min alamati sa'a di antara tanda-tanda kiamat teh di mana ke masjid paendah-endah pamegah-megah pahebat-hebat tapi wa huwa kharabun jelema kabur di jero masjid wa min alamati sa'a tanda kiamat teh datang ke alam dunia daknya ibu bapak ayeuna mah masjid di mana-mana ararenah mararegah hararemat betul baheula mah neng masjid teh endah teh megah tihanggonggong hadeup eueuh handap talapuh ombak-ombakan tapi jelema masih kene baretah cicing di jero masjid tu tanyakeun ka Abah mangka setengah genep balik setengah salapan bada witir 11 rakaat lampu aja lain koneon model kieu baheula mah lain ku lampu cempor lampu tempel lampu cempor beres di masjid teh maranehong hararideung ayeuna mah tingalikeun sok masjid 20 watan 40 watan
peringatan pasang tiap juru pas maghrib dihurungkeun brai cangjeng mun teu ditulungan ku metik mah tadi tiluan jempling kita masjid untung we aya metik aki-aki ki omot ki ocid ki ohim tiluan 3 sekawan ibu bapak nu ngahudangkeun subuh aki anu lohor aki dur maghrib aki atuhnya pantes we ecek lamun ayeuna naon ngepanan ayeuna manuk kudu manuk deui anu alus ngepanan masjid ku aki-aki nu datang lagi aki-aki coba subuh aki-aki ya nguningakeun waktos parantos tabuh tilu mangga gerak kacararai dibelah ditu nu ngahudangkeun aki peryogi kauning aku sadayana wirehna waktos teh parantos nunjukeun jamna leungit ge goblok maling ya jamna leungit asup kana sepekeun ya Allah ya Rabbana lain ulah ku aki-aki mana dong anak mudanya maka peringatan Maulid Nabi di sini hebat luar biasa tetapi yang lebih hebat lagi selesai urang peringatan Maulid Nabi urang babarengan minuhan mas khawatir bupa ayeuna di mana-mana masjid ararendah maral simkuring ngaji nepi ka ditu ka daerah Banten daerah Malimping masjid bararada tapi malam Jumat teh heula eta neangan marhabahan malam Jumat meuni hese di dia aya marhabahan malam Jumat aya tapi di dia sok aya Jumatan aya oh pantesan atuh di masjid Jempli sepi pananya lagi di dieu di dia sok aya Jumatan aya eta Pak neangan nu marhabahan ya Allah ya Rabbah mana meuni hese kadang nu marhabahan teh aki-aki tiluan eta we tiluan aki-aki tiluan sekarang ya Nabi salam malaikat ya Rasul salam malaikat ari masjid mentereng badak ari poka tidak sesuai aki-aki tiluan eta ge bari parebut jeung pamuda gieureun masjid eta pamuda keur marhabaan aki-aki di masjid lain arasup ka masjid ieu alakah nyaretel musik di gieureun masjid ini gandeng eta suara musik lagi asup ka jero masjid eta aki-aki keur marhabaan ya Nabi salam malaikat eta budak ngora nyetel musik acah gede dieu atuh areureun keur marhaban nah saha nu nitah eureun geus nepi ka dieu atuh ditutupkeun eta barjanji geus cenah nepi ka dieu lalakon cinta nu urang ari sebruk teh caheuli inget ka pamajikanna nu geus manaon tidur jika kidul ali barabat teh kalaluar atuh aki-aki teh tungtungna masjid ditinggal geus pararikun ieu atuh jika kaler mulon wetan moal nyaram sing haruleng aki-aki puguhna aing teh kudu ka mana ieu ka kulon ka wetan moal lain ulah ku aki-aki ayo mana anak mudana ngan terakhir dia disimkuring pertanyaan naon sababna urang teh hese rek asup ka masjid ibadah loba godaan di antara naon ayeuna boro-boro budak kolot budak boga HP betul jangankan menengah ke atas Pak menengah ke bawah baru ke HP baheula mah nu boga HP teh juragan salemur hiji juragan domba juragan naon panggelingan ayeuna mah tukang macul di kasawah nyarap ka HP-nya tukang ngarit mah mawa HP betul tapi kasawah gantungkeun dina ieu kasawah mawa HP tapi kasawah buka bajuna nu aya HP-an gantungkeun dina pakun geus tai kayangan macul tengah sawah kecuk eta keur macul tengah sawah kirining suara HP berbunyi dapak ka ngadenge suara HP mah pacul alungkeun kokon lapkeun kana rebi suku lapkeun kana jarami menang ngagalang ditajong pambiningan diacak-acak lulumpatan kudag naon soraha ari pas disampeurkeun paeh suara HP na teh disusul panggilan tak terjawab eta belan keluar pulsa di telepon balik betul nada dering
HP tapi nahan ketika nada dering di masjid berbunyi Allahu Akbar Allahu Akbar eta suara naon hajat nu di kebon jongjon nu di sawah hare-hare nu di pabriknya kitu deh eureun nama keur ajan teh ngopi surudut kana kue alih bari ngomong lohor deui nya acai henteu wudu henteu salat padahal manehna usaha di batur kebonna kebon batur sawahna sawah batur gaji paling gede 50.000 nepi ka lohor dahar paling leunah jeung hulu lauk asin anu geus ngacai teh sayurna sayur bonteng make tempe suku dina leledeg bujur dina gelengan batur tarang hideung puduk herang leungeun sesengaleun pahili jeung batu ali awak jeblok pinuh kul leutak sementara lohor lewat asar lewat maghrib lewat isya teu aya subuh lalu asar dan alasan tunduh maka inilah orang-orang yang hirsun super bangkrut dunia jeung akhir mudah-mudahan sing dipicen dina hate urang sadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.